Para hadirin, eta raja teh kagungan putra istri. Ai jenenganana Aisyah. Eta budak teh geulis, gidig-gringit lengkah perak. Kepatna mani singkartip. Cek nu bohong teh mah pipina ge metak ti soledad kutu ti jalikeun tuma. Ieu si raja teh kagungan putra hiji-hijina Aisyah. Pala hadirin kudeudeuh kunyaah ibu ramana katuang putra. Sarengna deui ieu murang kalih teh nyantri. Teu wani ninggalkeun urusan ibadah sanajan alit keneh. Tata krama sopan santun ka ibu rama rapi manusia ku sebab aya didikan agama. Neng saur ibuna kuas ibu lamun nenyo anjeun keur mah ibu teh kagungan putra hiji-hijina kata mah maneh teh ya Allah pilucueun ngaos atuh daek ibadah teu kakantun tata krama sopan santun ka ibu rama. Alhamdulillah. Para hadirin, ibu ramana anu sami deudeuh ka Aisyah berang peuting pala saderek ieu murang kalih teh ya Allah ditatap diusap cunuk kana waktu ninggang kana mangsa bapa kajadian ibuna teu damang repot. Barang kajadian ibuna teu damang repot pala saderek maklum raja teras we disareatan dilanongan rupa-rupa lanong. Ieu Aisyah geus bingung ibu, ya Allah ya Rabbi, ibu teu damang repot. Aisyah nangis abik sareng sahabu. Ibuna Aisyah sing sobar sing tawakal ka Allah. Ibu gelarna di dunya dihirupan ku Allah. Sanaos ibu nepi ka mautna ieu teh dimautkeun ku Allah. Dai urang mah teu daya teu upaya anging Allah anu kagungan neng. Pala hadirin ibuna nyangkin repot. Aisyah lih-lihan berang peuting ningali raraga ibuna parantos masya Allah Pak sangat mengkhawatirkan. Ramana geus bingung kumaha akhirna Pak ringkasna ieu riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa ibuna pupus dipunut kuno kagungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pala saderek ieu Aisyah geus teu aya daya sama sakali ningali ibuna parantos pupus. Ramana toh kitu keneh Pak ningali putra sareng pun bojo parantos maot. Sajabati ngadua ka Allah muga-muga Gusti ieu pun bojo ditarima iman Islamna. Aisyah kitu keneh tapi ku ayana anak pinuh ku didikan agama sajeroning nalangsa tetep ngaos Pak. Tina rupa babacaan eta simurang kalih dihadiahkeun ka ibuna. Sangkan ibuna teh menang pangampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Pala hadirin parantos repeh rapih ibuna tinggal Aisyah Pak kociak dengek dina manahna deudeuh teuing geulis saur ramana
sabulan 2 bulan 3 bulan ieu ramana henteu aya karep kagungan deui bojo sebabnya kanu jadi anak sagalana dikuringan ku Aisyah we ramana teh barang parantos 3 tahun lamina bapa ieu si ramana teh lelengohan bae teu aya tujuan kana kagungan deui bojo. Aisyah memeh bobo karamana teh kieu Pak pan apa teh anom kene wayahna we apa teh kedah kagungan deui bojo sugan we nyaaheun ka abdi dedeh teuing ieu anak Aisyah unggal rek bobo nasehat bae karamana piwarang kagungan bojo ai basana ramana aduh geulis dedeh teuing ari bapa teu aya hasrat kagungan deui bojo keukeuh Aisyah Pak abapa teh anom kene abdi mah senang dunya herat bunga anu amar watasuta lamun bapa kagungan deui bojo kulantaran pok sore pok isuk Aisyah keukeuh kudu nikah deui Pak kapaksa ramana teh milali hiji istri kulantaran dorongan tinu jadi anak ngan dipikir ku raja aing teh boga anak tetep aing teh kudu boga pamajikan kanu boga anak deui sebab supaya nyaaheun lamun aing mawa hiji pamajikan aing boga anak hiji cocok jadi 2 jadi henteu pasirikan pada mawa anak alhamdulillah Pak anak buah raja istiar hiji awewe menang hiji rana lumayan putrana hiji awewe deui jenenganana putrana teh Nyi Siti Saana itu mah Aisyah istri deui Pak alhamdulillah pikiran raja cocok tiditu nyanak putra tidi nyanak putra kajadian pertikahan Pak beres alhamdulillah repeh rapi dedeh nyaah ibuna anu engal nyaah ka Aisyah ramana kitu keneh kasaanah oge nyaaheun tah pala hadirin lami jeung lami sasasih 2 sasih dedeh cinta nyaah ibuna sareng bapana atuh cinta wae da bubuhan panganten baru barang 1 tahun 2 tahun Pak katilu tahunna ieu raja teh aya angkiran ti luar negeri kapaksa si raja teh nyumponan kana undangan geulis Aisyah ieu bapa teh aya undangan wayahna anjeun sareng ibu ngan bapa moal lami paling lami ke genep sasih 7 sasih sae can apa da kawajiban kumaha geulis dikantun ieu ku bapa Kang ulah rempan ulah bingung putra 2 sikikeun abdi nu ngagero mangawe bade angkat akhirna berangkat si raja Pak berangkat si raja tinggal Aisyah we jeung saanah sareng ibuna sajabat tidinya para saderek pembantu raja mah biasa we seueur pikiran saana harta kakayaan moal kamiliku aing lamun sis Aisyah hirup keneh di dunia Bu aya naon sana
ibu kedah gaduh emutan Bu. Lamun si Aisyah langgeng hirupna di dunya Bu, ieu harta kakayaan moal jatuh ka urang. Biasana ge jatuh ka anak. Sakabagianana ge urang saeutik. Ai kitu kumaha pikiran maneh? Ieu harta kakayaan supaya jatuh ka urang Bu, urang teangan jalana ieu Aisyah kumaha bae jalan. Timbul pikiran hasud. Jeung ieu Aisyah teh Bu, terus terang we abdi nyimpen artos teu ngari. Dipitnah rupa-rupa fitnah sadere. Nomor kahiji aya pamenggat nu rek nganjang ka abdi jadi bogohon ka Aisyah. Aturan maeta pamegat ka abdi bogohonana lantaran aya si Aisyah jadi bogohon ka si Aisyah. Teungeuna teu didenge ku ibuna Pak. Unggal penting ieu saanah laporan ka ibuna kitu bae. Aya nama kieu we Bu, urang peres we tanagana si Aisyah lah, bapana teu aya. Aya nama ieu babu-babu lah kena damelkeun we keuna manehna. Tuman pala sadere timbul hiana, timbul hasud. Anu akhirna babu pala saderek teh kenging damel anu biasa ngubah piring itu ieu dieureunkeun. Aisyah nu kudu bertanggung jawab Pak. Cek Aisyah Bu, pan abdi mah carang damel ti alit oge ulah ngomong sia teh anak naon kitu. Mulain Pak. Anu biasana Aisyah tara damel ayeuna mah damel Pak. Tah dijieun-jieun Pak kajahatan ieu si Aminah macem-macem. Anu akhirna kumaha pala sadere? Anu akhirna nyieun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Hiji benda ibuna hilang Pak. Padahal ku saana, tapi laporan ti saana ku Aisyah Bu. Kumaha tindakan ibuna terjadi Aisyah diteungeulan Pak. Cek Aisyah Bu, abdi mah teu nampi. Alah pokona mah sia teh barang bapa sia eueuh teh jadi jahat teu bener. Aisyah sumpah ka pangeran Bu, bujeng-bujeng abdi wantun nyana. Alah cek Aminah moal anu maling aku mentak pinuh pangbuyan. Memangna ieu teh harta kakayaan maneh. Mesin bener maneh teh bapa maneh loba harta kakayaanana, tapi ieu mah pan lain harta kakayaan bapa maneh. Waduh rupa-rupa pala sadere. Aisyah manahna ngajerit emot bae ka ibuna nu parantos meulih. Dedeh teuing ngadu ibu abdi sangsara bapa teu aya, ibu parantos ngantunkeun. Da ieu kajahatan timbul Pak. Anu akhirna Aisyah Pak sare oge teu kenging di kamar. Di dapur meunang ngagebugan sagala Aisyah nepi ka bijil getih. Sebab inungna meunang geus peunah ku pangaruh-pangaruh anakna. Sebab pikiran eta saana jeung inung terena moal jatuh kakayaan ieu bapana lamun si Aisyah hirup keneh. Pala saderek Aisyah meunang neungeulan ngaligur di dapur di pasihan dahar gengan teu mah diaduk jeung lebu. Nah Gusti muga ngahampura dosa.
Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi, Gusti muga masihan kakiatan ngabangingi kue Pak Aisyah teh sedih. Bu, muga ibu dihampura dosa ibu, abdinya kitu keneh, muga Gusti nang tayungan. Kumaha kajadian inung terena jeung saanah Pak, anu cek nafsu manehanana ieu harta kakayaan teh bakal beunang badami jeung saanah. Bu, urang panggil tukang pencit teh Bu, kumaha akalna urang kulian we sabaraha daekeunana, panggil logojo tukang potong Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangka di dae kulima maehan mah. Oh, mamang mah biasa maehan mah. Sabaraha buluhanana kira-kirana Bu? Pokona beres. Pokona beres. Asal paehan eta budak. Jahat na kitu Pak. Di mana Bu jalmina? Di dapur. Jam 12 maneh kudu datang, pantok moal ditulakannya. Jadi cenah bola. Tahdunya teh kitu lamun eueuh didikan agama manusia lolos teh kitu timbul kajahatan. Eta Aisyah keur ngabangingik nangis. Telami datang tukang pencit asup ka dapur. Neng, keur naon? Bapak abdi nuju sangsara Pak. Saha ieu bapak teh? Mamang jah ngeulis. Ai mamang manguping we soanten anjeun teh sedih. Nah, kunaon anjeun teh? Ieu cenah bapak abdi mah geus kieu nasib panginten. Sangsara pun bapak nuju teu aya. Ku inung oge digalakan, ku dulur oge digalakan. Neng, kumaha lamun ngiring sareng bapak? Duh Pak, ka mana? Urang ka mana we? Eta Aisyah bunga anu teu aya hinggana. Aya nurek ngajak initnya bapak abdi tulungan, sebab abdi lamun kieu wae bisa dipaehan ku inung abdi. Wayahna abdi tulungan hoyong ngiring sareng bapak. Yuk geulis, berangkat jam 12. Si horeng eta jelema lain nek nulungan, rek binasa ka Aisyah menang parentah ti inung terena. Eta golok geus meunang ngasah Aisyah dibawa nete-nete panurung sit mapai-mapai pancaniti. Pak, abdi bade dicanak ka mana Pak? Ayo erne, beusi kapanggih ku inung maneh, urang sing rada jauh. Barang berai beurang paparantos aya di leuweung. Geuning di leuweung Pak, tah di dieu mah moal kapanggih neh. Gelis dahai bapak mah perintah ti inung anjeun. Sabalisna ieu bapak lain nek nulungan ka anjeun, bapak teh ngemban perintah. Perintah naon Pak? Tugas bapak nek maehan anjeun. Ya Allah ya Rabbi, dedeh teuing teu sangka bapak teh Pak bisa ngarayuna ka abdi. Abdi madalah dikumahakeun ka hiji budak jeung istri di leuweung anu sakieu poharana. Lumpat abdi lumpat ka mana? Eta mah sadaya-daya bapa. Pala saderek dilugaikeun golok Pak. Aisyah ngejerit maratan langit ningali geus ngulangkeun golok. Kulantaran logojo henteu tega Pak.
ai kana bayaran hayang mencit budak teu tega. Pala saderek tega eta logojo ku sebab hayang menang bayaran, dicekel pananganana dua-duanana bariek dipotongkeun ku golok samet ieu dua-duanana ngajerit Aisyah setengah paeh di leuwih. Eta budak teh menuju jumpalitan pa eta leungeunna duanana dibuntungkeun ku eta logojo kabur balik. Ibu setengah edan Aisyah di leuweung banget ku nyeri saderek tina labah siku dua-duanana dipotongkeun dibawa ku logojo. Teu kacaritakeun Aisyah datang logojo laporan Gusti nyangakeun sajabat ti dipencit ku abdi eta budak ieu pananganana kangge saksi dicana. Aduh bener mah tah buruhanana syukur mah bener dipencit beres menang bayaran. Tinggal Aisyah kocek dengek kaayaan di leuweung kokoronangan pak leungeun buntung nek barang dahar hesek ye hesek eta Aisyah teh dina manahna ngear bae maca sholawat manehana Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyan wa miftahi babil yashar. Masahkeun diri ka Allah teluput tina maca sholawat. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil atam wa ashabihil ahyan agadani amilahi wa ibdoli. Barang daharna pupucukan pak tatangkalan teh dipelendongkeun kitu we tah da buntung dipelendongkeun ka anak ka karak digayeman ku Siti Aisyah. Iga geus norelak upami teu aya kulit ragagan teu kacaritakeun Aisyah nu sangsara ramana mulih di luar negeri. Oleh-oleh kangge Aisyah lain sarupa dua rupa deudeuh teuing bapa kanu jadi anak. Barang datang ka imah ka eueuh deui nu ditanyakeun neng mana Aisyah. Pinter ilung terena segruk ceurik. Kunaon make ceurik? Ya Aisyah ka mana? Bapanya na oleh-oleh pikeun anjeunna. Ka eta mah sadaya-daya ceuk ibuna. Kanyaah abdi cukup sanajan lain ka anak sorangan. Si Aisyah teh terus serangkan leungit teu aya. Perhiasan abdi sadayana tina permata berlian dicana kabur ku Aisyah. Wallahu alam kaman. Masya Allah Pak. Jadi Aisyah kabur anu kanyataan Aisyah teu aya perhiasan abdi sadayana dicana ku Aisyah. Eta mah sadaya-daya da putra-putra akang eta mah abdi teh nyusul ka mana dugi ka poe ieu teu aya kabar kumaha-kumaha dipilari teras-terasan tetep teu aya. Paladirin ieu mana iwati nyegruk nangis Aisyah na teu sangka maneh boga tekad nepi ka labah kitu. Ai kahayang bapa ai resep kana pakaian kolot mah terus serang we penta. Nya Kang kahayang abdi teh kitu. Dalamun disuhunkeun mah sadayana ge dipasihkeun pokna teh
jahat pinter cacahanana Pak. Jadi ramana teh ngabangingi kangen bae ieu ka Aisyah teh akhlakna goreng Aisyah. Teu masa maneh geus teu boga indung, masyaallah. Teu nyaho Aisyah mah paker ngap be di leuweung. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqin agyan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wali atahan wa ashabihi ahyan agadani amilahi wa iktoli batok melenong gentang kaleutik Pak daharna teh pupucukan we teu kacaritakeun Aisyah nu sangsara di leuweung Pak kacaritakeun aya raja deui kagungan putra hiji-hijina pamegat jenenganana teh Sutisna saur bapana teh Kasep majuhna maneh boga pamajikan can hoyong Pak resep keneh leuweungan we cenah abdi eta Sutisna teh nyabrang ngalalana di leuweung bae manehanana aya manuk-manuk dibedil aya bagong ditembak ku Sutisna keur ngalalana niiskeun pikir ka leuweung barang hanyat ka hiji leuweung ye Sutisna kaget nit nenyo anu keur kakarayapan Pak diawaskeun ku Sutisna direken ieu bagong da lain ditenyo apakah ieu anjing lain kokoronangan Pak air rambutna panjang wah cek Sutisna ieu nu disebut kuntilanak moal salah buarang nek ditembak ku Sutisna atawa nek dijamparin Pak ngajerit Pak abdi manusia barang disampeurkeun teh ya Allah leres manusia gelis saha maneh ngaran Aisyah kunaon ieu panangan maneh geus kieu we cenah Gusti hideung awak kulantaran Sutisna Pak pinuh ku didikan agama ngabogaan rasa deudeuh jeung nyaa gelis kumaha lamun ilu ka nagara Bapa ulah iganing ka nagara kalautan manam ge abdi mangiring Pak dicanak ku Sutisna eta Sutisna teh balik pebedil lain mawa manuk lain mawa bagong mawa naon mawa budak buntung leungeun ibu ramana kabeh kaget ye Sutisna mamawa hiji murang kali budak awewe eueuh leungeunna Bu ya Allah Kasep ieu teh saha deudeuh teuing Bu abdi sapanjang jalan teu liren-liren ngucurkeun Cipanon banget ku sedih ka ieu murang kali ibu wayahna we rawatan ya Allah ya Rabbi Kasep ulah iganing sifat manusia ibu mah manusia gelis saha ngaran Aisyah pae hirup jeung ibu di dieu nya alhamdulillah Aisyah dirawatan tukang ngisangan aya 16 lamun dahar tukang ngahuapan kurang leuwih 30 mah aya waduh malum raja atunya spesial anu tos mandi makean baju aya geus manehna buntung Pak jangan lain deui tukang anu
akhirna Aisyah teh beuki geulis da memangna geulis awakna lintuh ngan buntu pok deui ibu ramana tisna majehna maneh boga pamajikan ai basana teh Bu abdi teu kersah kagungan bojo terkecuali ibu lamun bener-bener ibu kekeh hayang boga minantu abdi ulah ditikahkeun ka sasaha ka Aisyah we nu meunang abdi ya Karim gelo eta mah dulur ulah dipake ka bogoh tisna eta mah reken dulur nu sahanapeun teu tiasa Bu ngaran-ngaran ibu nikahkeun ka istri anu sanes abdi teu sangem tapi lamun kadinya ulah geuning beurang peuting abdi kulantaran pala saderek sutisna keukeuh kapaksa ditikahkeun ka Aisyah. Alhamdulillah Pak barang sangeusna ditikahkeun dulur sabulan 2 bulan 3 bulan maklum atuh istri jeung pamegat pucung hul sabulan barang sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan ieu Aisyah mending geus nyentri bener pan kaum ibu GKB rata-rata gitu pan aiges gede beteung ditanyo ti hareup pos tentara nanangkep tamur ditanyo ti tukang persis kalapadoyong tinggal salakina manu boga dosa nyerengit beti kajauhan bener Bu tak ulah sok maido lalaki ka awewe awe mariwo digawena capek apanya awewe capek coba-coba hayangnya kok mau geus kagungan putra mah gurinya udang awewe kamana lompatna cing kahau ai lalaki kana dompet ngebul udang garam nangkel awewe mah geus bakbik geus dorok-dorok nyokot ceret dorok-dorok malacai muter terus malah lamun di lemur mah komo jaba nguruskeun anak jaba lamun teu boga beas nutu baheula mah zaman eueuh heuleur nutu bener dimetak awewe mah ripuh keur mangurusan anak ngurusan salaki teu boga beas nutu deui keur mah ti beurang nutu awewe mah dipeuting katutu deui bener gitu tak kudu karunya ka awewe pala hadirin barang beres pertikahan anu akhirna tepi kalabah bobot 8 sasi barang beres set lahir pala sadere putrana teh pamegat lalaki kumaha akhirna dulur teu kacaritakeun sutisna anu deudeuh ka pamajikan jeung ka anak ibu ramana raja oge kitu kakarak boga incu teu kacaritakeun Pak Aisyah anu kagungan putra kacaritakeun ramana di eta nagara kacobalong Pak riweuh kaayaan di eta nagara barang eueuh Aisyah ieu teh sagala macem-macem lah kariweuh malah aya jadi peperangan hebat aya nu nangtang perang rek ngarbut nagara bingung sadere ieu raja bingung teh aya hinggana ngahareupan peperangan geus kabuarat ka timur waduh balad-balad geus lain seutik nu korban keur mah inget ka anak kata mah ngahareupan musuh nu kacida hebatna biasana raja Pak sok minta bantuan ka mana bae
jadi raja ieu datang surat nyuratan ka raja anu di ditu ramana Sutisna teh. Dina suratna biasa we kuring minta bantuan. Lamun nepi ka hasil peperangan musuh nepi ka mundur bakal dipersen negara sabelah dipikeun kakawasaan ka anjeun. Kasep ieu aya surat ieu kumaha atuda diraskeun urang baheula ngahareupan peperangan tetep menta tulung ka batu. Ayeuna ieu aya menta tulung kumaha lamun maneh kira-kirana sanggup sangem bae cenah Pak ngan mihapewe anak pamajikan abdi. Oh jadi maneh sejarek bela sanggup. Para hadirin kajadian Sutisna dibon ka eta nagara. Kalayan wakca balakaneng akang lain kutesono di kantun heula mangga bae sing berkah salamet sing laksana cita-cita berangkat Sutisna Pak. Barang datang Sutisna ka eta nagara budak ngora anu Kasep kagungan putra hiji eta saanak mani ngadadak sawadak sasifat meuli baju nupang alusna bogoh. Waduh dulur pohara sambil ngahareupan musuh eta Sutisna asal peuting didongkapan ibuna bae. Ibuna saana mun bisa Makasep ulah tiasa mulih deui ka nagara ka ibu teh kagungan putra. Cek Sutisna lain nek ngadon boga pamajikan ka dieu oge. Anu penting musuh mundur Bu. Jeung abdi mah pan kagungan bojo. Oh parantos kagungan bojo leres Kasep sumuh. Ngan abdi teh Bu terus terang we kagungan bojo teh teu jamak jeung batu. Kumaha kitu ja? Tu aya panangna dua-duanana Bu. Kaget kinung teren. Boga rasa inget sok sieun Aisyah teh teu dipaehan ku logojo. Oh Kasep pun bojo teh teu aya pananganana teu aya Bu dua-duanana. Apa ti kudra wallahu alam duka aya nu hianat duka kumaha. Ibuna teu bisa ngomong emotanana teu raraos sok sieun bojona teh Aisyah. Para hadirin sadaya barang geus aya nagara dina jalan aman pokona mah geus aman we lah ngancan aman bener. Sutisna permisi bade mulih Bu abdi nyuhunkeun di Widya sebab abdi geus inget ka anak pamajikan. Tes kagungan putra Kasep parantos malih abdi angkat ka dieu teh neme 40 dinten. Kumaha saur raja Kasep ulah wakamuli tetep moal dipasihkeun. Kumaha lamun musuh daratang deui wayahna 2 sasih deui mah. Lamun bener maneh inget ka anak pamajikan leuwih hade urang kiriman oleh-oleh bae. Bade ngiriman anggean, bade ngiriman naon, urang utus bala tentara ti dieu. Anjeun mah ulah wakamuli. Kaputusan musyawarah Sutisna teh jadi muli ngan ukur nek ngintunan oleh anu diutus pala saderek
bangsa muncara urang mah menteri-menteri atau balad-balad eta raja kurang leuwih 50 jalmi anu baris ngawal eta kapal nyana oleh Sutisna ngadamel surat dina suratna ibu bapak gelis Aisyah bantu doa akang moal wakabi samuli dipertahankan kurang leuwih lamina 2 sasih deui. Alhamdulillah sarang ibu bapak sing hade eta bojo abdi Aisyah sing hade putra abdi titip ibu kudu tanggung jawab teu ngarti lamun aya kitu kieu bojo abdi sareng putra abdi tah dina syaratna teh kitu teras di amplop rapi dipasihkeun ka balad tentara anu 50 eta indung terena lantaran nyaho Sutisna ngiriman surat pala saderek ieu balad nu 50 dipasihan makan-makan ku indung terena dibere minuman-minuman akhirna dulur marabok bener jelema nu sok minum mabok waduh mabok sebab dibere nu keras minumanana dulur barang majahna mabok indung terena nyeun surat bu bapak doakeun abdi ngahareupan musuh anu teu kinten hebatna ngan ibu jeung bapak lamun bener-bener karunya kanu jadi anak ieu peperangan moal bisa menang sebab aya panyakit anu kudu dipikeun ibu bapak ieu abdi Sutisna lamun ibu nyaah ka abdi panyakit pikeun panyakit anu jadi panyakit anu bisa ngajadikeun bahaya akibat bojo abdi bu pesen bojo abdi ngaran Aisyah asalna ti leuweung piceun deui ka leuweung eta nu jadi panyakit nu jadi biang kerok abdi peperangan geus susah payah lelah barang ditingali dina impenan si Aisyah teh rupana wungkul manusia jelas eta teh urang leuweung piceun bu ibu ulah nyaah ka incu piceun pala saderek di amplop rapih eta surat barang beres eta di amplop para bapak dirapihkeun anu mabok teh nu ngantongan surat nu ti Sutisna suratna dicokot diasupkeun nu eta diganti surat eta manusia jahatna nepi ka lebah tinggi ai Sutisna mah aman we berangkat tos panu 50 ngirim oleh-oleh barang dongkap ka ditu waduh rame anu mapang cek raja mana Sutisna anak kaula Gusti rupina teu tiasa muli patali teu acan aman masyaallah ieu oleh-oleh pohara amat ieu Aisyah tadi ieu salaki maneh mau oleh-oleh eta Aisyah Pak sareng putrana Pak iya seratna di Sutisna alhamdulillah rupana habar beres barang diaos kuramana Pak kuramana kaget sareng ibu ya Allah ya Rabbi eta ibu ramana hari-hari tak keneh cipanon ngocor tetega amat ieu miceun Aisyah kalayan anak dina suratna ibu bapak abdi bahaya lamun pamajikan abdi teu dipiceun aduh Sutisna nah bahaya amat Pak cek Aisyah kunaon bapak barang ngaos surat dugi kanan cilakan teu nurut ka anak bahaya anak sorangan
diturut anak tengteingeun sutisna mah aita didenge ye surat sok siendanya Pak ai kitu kumaha eta surat Aisyah ibu asaragag jajantung ningali anjeun panangan anu sakitu repotna teu gaduh mana gaduh murang kali ayeuna anjeun ulah ngarasa dipikeun ku bapa geulis ari bapa maka anjeun teh deudeuh kalayannya da kanyataan bukti ieu surat geulis yen anjeun teh kudu dipikeun deui asal ti leuweung kudu bisa balik teh ka leuweung pala hadirin bruk nang kuban Aisyah ya Allah ya Rabbi tengteingeun leuheung we pareto mah teu bari jeung anak tapi ayeuna leungeun buntung bari ngarawatan anak masyaallah kumaha pisan kumaha geulis wayahna we bapa lain pun teu karunya da ieu teh surat ti salaki anjeun eta Aisyah teh lain ngadahar oleh-oleh diaiskeun eta anakna pala saderek sadayana para patih Banjir Cipanon ningali Aisyah ditumpakeun kana kuda diaiskeun anakna utak-utak we leungeun Bu hampura abdi beulih besi loba dosa geulis dihampura ku bapa sakali deui anjeun ulah ngarasa dipikeun ku bapanya dibawa ku balak pakalu pala saderek ibu ramana eta mertuana dugi ka golencengan ningali Aisyah teu tega sanajan dina eta surat urang leuweung atawa sato dianggapna Aisyah tetep eta Aisyah sapanjang jalan ngocor Cipanon mana anak jejeritan ceuri Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyan wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil aqan wa ashabihil ahyan agadani amilahi wa ibdoli buasna manusia jahat napa lamun lolos tina agama kita Gusti muga nang tayungan Gusti neng cek nu nyanak wayahna ulah boga rasa bapak nu mikeun da bapa mah parentah geulis nya cenah Pak ulah tebih teuing Pak bapa mah darma diparentahnya geulis sok di tengah leuweung anu luang liwung neng hampura bapak kabur deui patih kabeh dina kuda tinggal Aisyah di tengah leuweung pecek dengek sareng putrana aduh Gusti muga Gusti manang tayung dadah teuing Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi berhujan agung Aisyah sosoloyongan Pak ku hayang nyuhan anu jadi anak kapaksa Aisyah sakumaha domba pakir supaya ieu anakna kahalangan ku awak manehan ulah hujan dulur nyusuan sagala di leuweung kahujanan kaanginan Aisyah Gusti perbuatan manusia nu lolos tina agama perbuatan manusia nu jahat teh kitu metak manusia teh kudu dieusian ku agama
sadaya Aisyah berang peting iwati ngejerit marakan langit ke Allah banjir si beungeut ku cai mata Aisyah cimatan nepi kalebah campur jeung getih pala saderek kokoronangan ngengelek anak eta Aisyah di tengah leuweung kulantaran maklum di leuweung Aisyah oge kadaharan dangdaunan bae saat disusu Allahu akbar disusu saat mana panangan buntung kasep nasib anjeun kumaha teu kacaritakeun Aisyah pa anu susah payah di leuweung anu keur kokoronangan teu gaduh panangan sapotong deui diteuk-teuk teh ku batur katambah-tambah bari ngarawatan anak susahna teu kira-kira kacaritakeun kajadian sutisna ngirim surat bade mulih nagara parantos aman eta sutisna dulur ieu oleh-oleh kangge Aisyah cocoohan kangge murang kali anak aing manapah teuing geus gede amat ieu anak aing pamajikan aing meureun geus beuki geulis amat sapanjang jalan sutisna geus kaiimpikeun hayang geura tepi hayang geura kapanggih jeung pamajikan barang mendarat ieu kapal pala saderek parantos ngarengreng ibu Raman turun sutisna tina kapal mana Aisyah sareng putra bu ibuna ngahulang bapana kaget bu mana Aisyah cek bapana sutisna eling maneh apa teh eling pan cek sutisna bapa make nanya eling atawa teh eling wajar jelema balik di mana-mana sakian bulan nanyakeun anak pamajikan bapak eling atawa teh eling sutisna maneh ngagero-gero anak pamajikan eling apa teh eling cek sutisna bapak eling atawa teh eling wajar abis sakean bulan aya di negara batu peperangan anu sakitu hebatna Pak kamana ya Aisyah Pak gerak keluarkeun kamana paladirin iramana beureum pamunteuna majar menang-menang larayatun Yatinira mejar menang-menang lara yatinira dedeh teuing sutisna maneh teh nanyakeun anak pamajikan anjeun padahal dina atas perbuatan anjeun anu pohara hianatna anjeun teh naha eling naha teh eling bapak terek nanya deui sakali deui ka anjeun cek sutisna Pak ulah nanya ka abi mawaras kalayan eling tapi bapak naha eling nataha teh eling pantes kuring nanyakeun anak pamajikan balik di mana-mana ieu deui tos perang sutisna surat nu jadi saksi dina bunyi surat anjeun boga rasa anjeun surat pamajikan anjeun eta dipijan dina tanggal 1 bulan anu oleh-oleh jeung surat tah ieu bunyina nah manjeun rek ngaku nah moal ngaku ieu surat teh perbuatan saha para saderek leuleus sutis barang ditingali ieu surat teu tenget tulisanana
ka pamajikan raja teh apa ya jelas tulisan-tulisan pamajikan raja ya karipa kamana Aminah dipicen da parentahan jeung titah kaleuweung dipicen Allahu Akbar para saderek sutisna naik kuda ngajrit maratan langit lulumpatan neangan Siti Aisyah para saderek diudag-udag ku sakabeh balag sutisna geus teu urusan naon-naon